upami kana ngudag rupaha kejadian kakang karna anu sasatna ti mimiti leutik cicing dina pasir kamiskinan ayatna dina sagara kasangsaraan anu dirorok ku para Kurawa anu memang jadi andalan para Kurawa turta kaula ngarumasakeun diri yen kaula teh ngarasa eleh kana rupaha wawesen ngalawanan karna memang dina mangsa kaula oku pigalan pati sareng kakang karna teh kaula eueuh rasa simpati saeutik pisan nanging satu tasna karna ngemasing pati tumakaning perlaya dibukakeunana panca kaki nyaeta ku ingkang ibu Dewi Kunti Nalibrata horeng simana horeng karna teh lanceuk saindung jeung kaula ayana kagamar tangtosna ge moal teh lugina hate nu kaula teh nyeri eya sadaya-daya nyanggakeun kaula teh kumaha tarekana sangkan lugina hate kitu kejadian teh timbalan takdir teu kamari lain ayeuna lain isukan daun ayeuna nempokeun kana kamandang eya ngaran-ngaran setiap jalma anu cicing di pangperangan sanajan bari kedokna dulur sanajan bari kedokna baraya di mana eta jelema mawa pakarang turta dina niatna hayang nandasa urang kudu aya kewajiban dina diri moal aya deui anu bakal bisa nyaakana dirina lintang ti dirina hartina teh wajib bela diri timbalan wajar kitu kuduna naon sababna tiba heula aing teh geus nyarita teungeuna ku ningali incu jeung incu teh para sehat capek hate dinten oge ngarakacak eyang da sidik eyang teh kapanawa incu ka Kurawa incu nah carana nepi ka kejadian kieu bongan mararani bongan syariah dinas de Sapira main judi dina main dadu anu tungtungna timimiti duit leutik duit gede beh dituna negara jeung bangsa diborakeun teh na pamimpin tina laku lampah jeung lisan mata kramat kamale mamaan kau teu mais teu meulem rahayat jadi korban rahayat teu ketempuhan ulah timbalan natrat dina katerangan judi ku nagara dilarang ku agama diharamkeun naha atuh bet dilakonan ku maneh ka dipigawe sadaya-daya eya kabeh oge nu perang mah kasep mun jadi arang eleh jadi lebu eueuh nu ngeunah eueuh aja tega bisa nepang tanda dina pangperangan sedang ketingali tuh maneh anu pasya para pamimpin maneh Pandawa jeung Kurawa saha nu korban rahayat tingali loba pasukan ti maneh loba pasukan ti para Pandawa anu cicingna ti kampung anu cicingna ti desa melaan maneh nepi ka ngabelakeun lemburna sanggup ninggalkeun desana sanggup ninggalkeun anak jeung pamajikan keur mararane timbalan sok pikiran teu era kuno kitu teu dosa iksa angin laku lampa anu bakat jadi hakimna diri melah hade buah hade melah goreng buah goreng da pangeran mah moal nyiksa pangeran mah moal ngaganjar angin manusia sing eling kana siksaan jeung ganjaran natrat dina katerangan moal pati-pati pangeran nurunkeun ajab ka hiji daerah lamun balener jelemana lumatak sok di ayeuna ka hareupna ulah nempo ka tukangna maneh jadi pamimpin tekad teh keur naon naha keur rahayat
ngahaker ngakaya diri pribadi. Balikeun deui panginditan, balikeun deui paniatan sagala rupa hal amal-amalan kumaha niat innamalu biniat. Niatna maneh keur nagara jeung bangsa. Nah sia niat teh hayang mabeungharkeun diri, nah sia niat teh hayang ngakaya kulawarga jeung golongan atawa sia teh demi rahayat demi bangsa teh celikuti celakera. Sanajan maneh tina warna hejo beureum koneng jeung sajabana tapi lamun geus jadi pamimpin culkeun baju warna, culkeun baju golongan jeung sajabana buligir sia teh ke nagara jeung bangsa. Ulah aya merek dina dada. Tah nu kieu patut eyang baheula jadi raja di negara atikan di luar dagongan maneh nyanggupan jadi pamimpin. Resikona kitu jadi pamimpin enteng ning bangga kase. Entengna kari cicingina kursi kepemimpinan banggana nyumpunan naon rupaha kahayang masyarakat anu sakitu lobana. Cing inget karena laku lampah para sahabat Nabi di mana jadi dijadikan pemimpin teh disebut teh musibah. Ulah nepi ka hayang-hayangan lamun setiap jelema hayang-hayangan jadi pemimpin meureun di kitu ge meureun aya udang di balik batu aya maksud anu tangtu. Timbalan sadaya-dayanu sok ayeuna nu matak sok di ayeuna di kahareupeun dabongan maraneh kene anu bakal bisa nyageurkeun kana hate sewang-sewang iwati maneh salaku satria sanggup toh pati jiwa raga nyawa anu dipalar keselamatan negara jeung bangsa sanggup bela negara sanggup bela rahayat dina mangsa sanggup bela rahayat bela negara kudu sanggup jeung ngorbankeunana kahayang cita-cita waktu kulawarga jeung sajabana timbalan ya eyang cicing tele cicing ukur ningali tapi hate mah ngejerit meratan langit meciak meratan jagat nyeri darido ningali incu jeung incu para sea parebut kegaman timbalan sok pikir kumaha da kaditunya kadieunya sadaya-daya ya saha omantu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dah heueuh ceuk engok eta nu kadenge ku juragan biasa da dewek mah di luar di jendela ieu teh da hawar-hawar mah kadenge ku dewek teh nu matak pantes loba rahayat anu antipati ka pamimpinna di mana pamimpinna geus jalir janji sulaya tina carita jadi luntur kepercayaan masyarakat ka pamarentahna pon nya kitu deui pamarentah ka rahayatna darek teh kitu kumaha jadina negara baldatun thayyibatun warabun ghafur teh kudu aya gawe bareng antara para pamimpin jeung rahayatna ngagigi jeung ngahiji hatina teh sabeungkeutan sabilulungan nya paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai antai tangan mun cai teh mah jadi saleuwi mun darat teh mah jadi salebak bener teh seperti barakaruhun baheula dina mangsa berjuang toh pati jiwa raga nyawa kadikeun keselamatan negara jeung bangsa nepi ka paeh poso semplak tak-takna potong leungeunna nepi ka maot paribasana terjadi halangan malah natrat dina sejarah guareun incu anu bakal datang ayeuna mangsa geus merdeka kari ngeusi dina kemerdekaan ieu teh ku karya-karya anu pinuji jeung nu nyata sacarana mah modal dewek di kampung dewek ngajieunkeun ronda pikeun mengurangi kriminalitas di kampung bener teh mayar pajak dina waktuna berjuang nya micieun runtah tong di mana wae sok nyieun jumsih Jumat bersih bener teh nu matak teh oge tah di dieu meureun kudu aya kasadaran teh kitu
Aing gitu teh mah nak kesel aing mah. Geuning tuh. Pansok mun loba geuning mah henteu aya kabeh mah. Loba calon-calon dinya. Ais pangampi. Tempo aya rek jadi mah daek kampanye blusukan apruk-aprukan kaunggal kampung. Daek leledokan ka sawah, aprak-aprakan ka padesaan. Baligo pagede-gede. Muruluk geuning janji teh aku akan membela wong cilik. Aku akan membela wong lemah. Nya. Bener kan? Ari geus geek dina kursi kepemimpinan ngarun curang cileung dengan palingeun. Bener teu? Beneran. Ante kabeh. Nya. Heuh eta teh oknum. Dan naon sababna? Sabab silokana Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna, tapi di mana eta peuteuy geus peuteuyan, ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy, di mana jalanna? Di mana peuteuy mah eueuh jalan tol. Nya. Jeung hileud peuteuy moal ngadaon ente sabab ente oge aya hileudna. Komo nagara. Heungan nya kitu teh kulantaran tina 10 jelema bener katumpangan hiji oknum nu 10 bakal kabawa goreng kitu. Jadi cacat nya nu matak teh oge contoh we Bapak Bupati Pak Sugianto nya geus jeneng tapi daek we kudelingan nya daek nya Pak baraya disuklak disiklukna bukti jeung rahayat deukeut dicontoheun urang salarea nya pacamatna oge marukana daek nanggap wayang sanajan duit nama ti payoyon. Dai payoyon curhat ka aing teh da. Nom cenah. Tah DP-an sakieu kayak tulisan pacamat. Pas temporek tanggal sakieu geuning. Bayarna payoyon cepang bayarkeun lunasan. Tapi kanyaahna pacamat luar biasa tuh tingali kacangaahna payoyon oge demi warga Cineam nya bakti ke negeri sabaraga ka nagara eta dewek oge meuningah helas nu paas Asep Strawberry mere santunan kangge 200 jalmi anak yatim kebeneran dewek oge anak yatim piano dulu yatim piatu mah teu boga indung bapa sia. Yatim piano mah teu boga grup elektron. Tanu matak teh oge piconton salarea. Hoda aing mah kesal sakurahayat sok komo bari jeung di kampung informasi teh ngan ukur sasemat TV. Bener. Nya. Da TikTok tek-tek bengek teh ku hanteu mah teu kaharti ku dewek. Da HP-na ge cengit-nit dewek mah dibeugeut ku karet. Pajarkeun teh HP aing mah lada. Heupan dibeungkeut ku karet sedangkeun karetna 2. Matak informasi na TV. Eta dina TV hoghag. Aya ais pangampi dogdag narasumber ngomongkeun ketatanegaraan, ngomongkeun hukum, sosial, politik, budaya jeung sajabana. Agama jeung sajabana. Teuk si A kieu. Teuk si B kitu. Pas ku si C, pertama kieu. Aing mah saku rakyat neuleuh we dateng ngarti. Colohok. Bari dahar sampeu teh. Heeh. Teu ngarti urang rakyat leutik nya kan. Nu matak teh oge gandeng geuning. Patempas-tempas, itu ieu patempas-tempas. Padahal rahayat mah teu tah hayang beuteung seubeuh, imah pageuh, murah sandang, murah pangan. Sagala paha kahontal. Hirup tentrem kitu. Ieu mah hoghag itu ieu, da teu ngarti aing mah. Mun rarageg anjing teh. Naon si leuing? Hah? Nyebutkeun anjing dia ulah kitu kasar eta teh. Kasar naonna? Bisi turutan ku anak-anak budak. Hor, ai dewek dia ngomong bahasa naon gitu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dina Sunda aya panganteur basa. Panganteur basa teh seperti am dahar, gek diuk, berbet lum. Gek diuk,
Jung nangtung werki nya dewek ngomong dina TV informasi si A ngomongkeun hukum sosial budaya sejabana tempas ku si B ngomongkeun kieu tempas ku si C padahal mah kitu meuni gandeng ngan tina bahasa eta dileuwihan ku dewek meuni rarageg anjing teh da dewek rek nanya ka si lain ai rageg kana naon ka anjing pada dewek mah ka anjing lain kasar disitungkan ku budak anjing bisi nu kasinggung babari karimalikeun we lamun kasinggung ku bahasa dewek wit bieu karimalikeun we ka pinaon sia ka anjing dewek mah ka anjing lain akal bisi panah dewek tuluy diduruk urang dieu dewek diduruk bikeun da kai loba keneh nyieun deui we coba loba basiar Syaur pangeresana Bapak Bupati oge boleh pokal asal demokratis jeung Pancasilais ame dilindungi ku undang-undang. Ulah sote ngayakeun tindakan anarkis ngaruksak pangwangunan. Gitu? Pirang ngomong dewek pan dipenta rakyat kudu kritis. Nya aspirasi pan demokrasi. Bener teu pan republik negara teh kembali publik ke rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Seperti Cineam kan gitu di Cineam ku Cineam keur Cineam nya Cineam bersatu teh kitu tah nu matak teh ge aing mah angre teu ngakal mah moangakeum tak macule aing barosen ngadareng kitu TV-TV mah aing mah tibatan nonton TV mending nonton si JJ Slebeo aing mah aing teh si bonge pan kebogona yang lain meuni amit-amit ceritaan si cepotnya gariha sia eta mah abong kena silokana tina ngaran sastra jingga sastra tulisan jingga beureum saperti hana rapot anu beureum geuning minus nilaina teh mata kitu na diguguna teh ka ambak ka susah kariweu aya oge nyebutkeun cepot teh tina cupet atawa pondok pikiran nya lamun urang ngarumasakeun jalma nu beriman dina katerangan pan disetelahkeun pashhadu ala anfusakum saksian diri maneh cukup we ku maneh ulah nyaksian diri batur naon sababna sabab datang ka dunya buligir balik buligir lako jitu munaf roda ngali gingsing teh sanak teh keluarga teu mang teu alo diboehan oge kudu hirup eta bener sanajan bari hukum di dunya bisa dijual belikeun tapi cing ingat hukum pangeran mah moal nu soleh pasti asup sawarga nu salah asup neraka teu kudu dihukuman ku urang jeung ulah nganekeun teuing ka batur biheung teuing urang di mana jadi pamimpin biheung teuing urang leuwih jahat nya nu penting mah urang mah nepikeun katerangan saayat dua ayat nepikeun di dieu saayat dua ayat teh ulah tepikeun ka batur tapi tepikeun heula kana tina tulisan kana lisan turta kana pagawean kaituna bakal larap dicontoheun batur jadi pok pek prak pok omongkeun pek pikiran prak pigawe da sarupa oge anu katari lain sungut bener tah pangaruh kopeata bisa jadi kan bisa ngomong gitu teh dai kopeata geus ditawar 5 juta ku Bapak Bupati eta teh mewah atuh nya aya oge nawar 10 juta saha kudu gelo nya pikeun duitna eueuh geura ongkol dijual 10 juta tapi marena duit lamaran duit daun mana wae karep si kurang ajar teh tak tong sok nepi ka kasus lain-lain sok komo ayeuna media di mana-mana sok loba berita hoak ayeuna mah cerna heula filter heula nya sumberna nu mana sumberna nu alus atau kumaha kade ulah nepi ka diadu dombakeun David et Impera teh euy politik adu domba keun bae we adu domba nu diadu mah ulah urangna mun domba teh mah kitu tah saha mun digandeng di luar pun anak nu
muni recet sok hayang kapake nya atuh sina ka dieu biantara moal teu pego aya kalabat manu nya sadaya-daya aya tah kitu sok ayeuna cek ayang tadi nasi geus jadi bubur sok we kumacarana ngaracik bubur sangkan payu deui ngan cing yang mama patahan kade di mana lumampah init ulah dibarengan ku rasa dengki lumampah ulah dibarengan ku rasa dendam lumaku ulah dibarengan ku rasa ujug sabab lamun eta nu nyeretkeun dendam nyeretkeun ujug nu nyeretkeun hatina teh geus gugur memeh tempur perlayak memeh perang sadaya-daya saha ayeuna pilawan sukan mangsa enjing teh nyatana saya malah ieu teh gempeurna luar biasa ya gempeurna saya teh kagungan hiji ajian anu katelah Candra Birawa leraskeun Candra Birawa teh nyata pasukan jin setan marakayangan pang aheng-ahengna pang sakti-saktina tah anu jadi gempeurna para Pandawa teh nyatana wasaya teh ti mimiti ngora nepi ka ayeuna tanding sudah lawan nanging dina mangsa lalampahan mangsa kamari kumaha nyaeta kaula kenging ngelawan Kakang karna teh memang aya patula patalina jeung wasaya patula patalina teh kumaha dina mangsa Kakang karna dina kareta jadi kusirna teh nyeta saya mitohana jadi kusir dawuh ya dina mangsa menteskeun panah ku wasaya teh dicentok les kareta dugi ka panah ngawur lain keuna ka kaula tapi ngeuna ka prajurit ngeuna ka awang-awang jeung sajabaan hardina teh memang aya kanyaah wasaya sedengkeun dina mangsa ayeuna kulantaran Raka Batara Kresna can ketok palu anu janten pemanggu jurit dina waktos ayeuna nya ngutus nakula sadewa oge Kakang Bima pikeun sulusup asup kaya anu memang dijagaan rekep kaya gegep ku para Kurawa kulantaran katempo kanyaahna ka para Pandawa memang teu salah saya Sakti Mandraguna moal aya bisa mapakan kadijayaanana sabab eta Candra Birawa di mana dipaehan hiji bakal ngabelah jadi dua dipaehan dua bakal ngabelah jadi opat tuluy we kitu jeung kitu bakal jadi ribuan tina puluhan teh umawi ya beuki geumpeur we kejadian kukituna mudah-mudahan we nakula sadewa oge Kakang Arya Bima nyata tiasa hasil kalayan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun tiasa nu jangga wasaya tapi memang sakti na jalma cing inget cing boga keyakinan dina diri naon ya sakti na jalma anu syirik dengki moal dengkina sakiruk-kirukna jalma anu murka moal burung cilaka ku akhlakna timbalan moal pahili antara bener jeung salah sok di ayeuna gerak tegerkeun eta hate gerak tiginkeun eta hate kalayan dina mangsa geus beres ieu kemakmuran makmur dina keadilan maneh jadi wakil rahayat ulah hayang nepi ka diistimewakeun ku rahayat tapi carana kumaha rahayat diistimewakeun ku para pamimpinna sakitu deui ya sadaya-daya ya doana we Kakang Arya Bima nakula sadewa anu keur ngajugjug memang rekep kaya gegep boh di prajurit boh di siluman silemin kukutanana sang kuning bejana cenah boga jin anu bisa ngajagaan kalian teka tingali kitu leres nanging ku kaula teh dimodalan hiji lisah
anu katelah lisah jayeng katon watakna lisah teh nyatana bisa ningali makhluk gaib. Halus pek we kitu jurung doa jajak doa di keanggangan pek teh sadaya-daya ya pidoanya bral maka luga ini raya lumundur wiwit di milayang ran luga ini raya lumundur wiwit di milayang ran gitu nun mungguh di pangperangan ayana daji sim abdi oge kocak dengek we upami ningali anu gugur anu semplak tak potong leungeunna dugi ka maotna nu sokomo bari jeung bakal rongkah kejadian margi saya bejana anu janten pamanggu jurit ngalawan para Pandawa tapi lamun mudahkeun caritaan Arjuna katempo jasana katempo nyaana nyaeta ka Pandawa nu mawi eta oge naon dasarna jigana ka rupina da aina kula sadewa mah nyatana putrana Dewi Madrim anu sasakna Dewi Madrim teh rayina pisan Prabu Salya padahal bari jeung senah sateuasan ketok Ratayuda Gusti Salya teh saurna bade ngiringna teh bade ka Pandawa nanging kacegat di perjalanan ku Kurawa kalayan kacegat kulantaran putra putri na teh nyaeta aya di para Kurawa Gusti Herawati eta ditikah ku Prabu Baladewa atau Gusti Surtikanti ditikah ku Raden Karna Gusti Bandawati ditikah ku Suyudana can kitu deui Burisrawa anu parantos ngantun mangsa kamari baik kitu manawi sing salamet we salareanya Kang Semar imangga mudah-mudahan aya dina Ginanjar kaulu jeung anu kadieu kitu kasih dawala sacan indit kaula sono saya jang kakang silain kadieu unjukan kitu cu sacan urang lumapa akang euy akang di sahur tuh akang di sahur saha hubungan tuh sepuh ku kasepuhan nya mun hoream hoream mending kena di sahur ku Bapak Bupati saya kawan aku buku ini oposan naon guru kolot kieu mah bieuting hasil pateuy aya beulit teh didinya oge semua pangabaktos honyo kasepuhan ditarima cager maneh pangesto kulan kumaha mulihna ibar nah tu lain kita tadi maneh teh ka jero lain kita tadi maneh teh ka jero biasa we kulan di dunya namina ge kumaha maksudna setiap kajelema nu mika leuwih bakal aya wae nu mika ngewa jadi maksudna aya teresepeun ka abdi aya nu ngewaeun ka abdi teh aya nu ngewaeun mungun ngahalang-halang abdi ulah lebat saha mun ceuk silokat teh mah dibaledog kaliwat iduhan lamokot jeung deui lain batur di nya aing mah lain geuleuh tapi sia mah teu bisa adap-adapan bisa teh bisa adaptasi naon bapak pakeran teh aing mah lain geuleuh jang tapi si lain mah tara bisa adaptasi bisa di mana tempatna eueuh wiwaha or emang abdi teh ngarekan ka bapak eta sugan kelanan bapak ngewa ka abdi teu henteu henteu nah teu make jeung amak buah geuleuh ka henteu jang nah make jeung amak kalem bros ari teu rumah cicing mas tuh ngomong-ngomongkan wae tahun deh marah-marah we geus sing sabar we anu geuleuh ka maneh mah nyata kitu da sabar teh mah ditampili lain kudu cicing
kita jonglen kudu merongko digebuk kudu murungkur sanes tapi sahabatnya mertahankan diri dina rupa persoalan anu matak sakirana ngawikeun dirina kaituna kana kerajaan halus gitu kan dalam abdi mah teka pagar kusifatna doraka hayang ngadek kayak da jelema teh beuki jelas kain teh jang si eta geus tetukangeun sareupeun we ka bapak kitu kulan mun geus daya hukum maka abi geus dikadek teh nya sabar hate meuni hayang ngerubah kartu keluarga we aing jangan diuk kan diuk aduh nyampak tong marah-marah tahu deh sidik ngadoja anak itu teh lamun bapak nepi ka ambak geus tong semir we babri pancekat terangkan kayak gitu pang deket-deket na gogoda teh lintang ti anak jeung pamajikan matak lamun digoda ku anak teh diem sabar kudu kuat lus dada heuh aing lambung naik goblok cenah diuk siling saya bejaan sidawala saya lo naon yo iya dibawa turun gunung unggah gunung bapak ka donto kieu ya beuki sangkak nepi ka cangkengan pengawakan lalaki nepi ka tenggeng bujur susu badag si gawe entok jaluna teu kengeng kitu cu bisi ditampar ku aing bapak aing mereman deuleu nya gini assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes damangkulan hibat maneh cekap dina waktos ayeuna nyangakeun sama pangabaktos kulan diterima gening aya bapak nyangakeun sama pangabaktos bapak dama-damaeun abdi semaheun abdi pujian abdi bapak tangkal derajat mugia katampi kalayan kabingahan sembah pangabaktos abdi pak ayana pun soleh iwati siawe anak aing nu ngajian ka dewek teh muji aing ge nyaho lah hayang warisan nuhun cing beung harja amin pak amin wuy naon ke bapaknya mah ka aing hantu lain ku syirik wae taun teh heuh nyangakeun sembah ieu kaunyuk raka Prabu Cepot lingih ya yi blok cenah mana kada petong heureuy atuh teh di mana na kumaha sia punten pak lain teh urang indit unjukan heula ka kasepuhan penta doana saya sepuh punten pak kapengkeran sok ya mudah-mudahan we tuang putus sadayana aya dina kasalamatan kabarokahan amin pangapingkeun we dawala nah da geus garede make jeung dipangapingkeun mun kitu ngorondang keneh kulan nya cek paribasana ieu mah somohon abdi oge nya kitu teh we ngeuring bajuangan abdi mah di sisi tegak kurus ada mah jongko marukana bareng jeung UMKM Cineam nya kitu kulan jeung palang merah PMA teh palang merah Amarta bener Indonesia mah ada di negara Amarta kuring mah nya kitu kulan bisi kitu aya prajurit anu sasatna teh butuh getih anu tato abdi teh kulan nya kitu teh kulan
Terus seueur namanya eta dina tutuangeun abdi icalan teh gitu mohon ngan seueur teh nu nganyuk da meureun dipangperangan mah teu mawa duit teu mawa duit deui air rek ditagih kari huluna jelema tagihna teh da pae kagelenceng meureun jadi beakeun modal abdi teh halus atuh kitu mah keun bae ibadah nu mawi ibadahkeun mah ibadahkeun tapi da ai manusia hirup syariatna kudu hirup oge meureun da setor mah kedah kedungan kitu kula kakirangan modal sareng sajabana abdi teh nah saya kebuta penta tuh ieu nyaritakeun keluh kesah nyaritakeun keluh kesah nya sarua kawas aing komo mangsa kopit kamari mah aing pada seniman mah teu bisa nabu paksa we dewek teh pindah haluan jadi jual beli jual beli naon esling mohon ngajual lemari jeung meuli beas matak leuwih lenglang imah teh aing majikom aing dijual ku sia nuhun beuh nepi ka kitu eta teh hadiah di payoyon bleguk sia teh kitu kulana nu mawi teh oge abdi teh pamit teh mah gaduh modal mah sasireur sabeunyeun hoyong abdi icalan bala-bala deui syukur aya kitu lumayan kerjaan mah ieu naon teh ari milik mah babari itu etang-etang nambahan modal modal mah moal gede meureun bala-bala mah naon ieu 100 ieu naon mending ngarepotkeun teuing ieu cokot dan sanes nyugeun atos abdi mah da ieu mah mere ieu mah entong dipayeun oge atos di bapak bupati ge atos ieu bawa ieu entos di pecamat oge nya da can ti Pak Asep Strawberry entos eta oge ieu bawa nanaonan ieu bawa kanyana eta mah muni isin abdi nya geus atuh nuhun atuh tapi buru-buru sakuan deui cokot tuh aya rek disyakuan mah cokot deui si goblok eta jazakumullahu khairan kasiron kulan meni isin abdi narimana heukeun bae da aya ridho ieu teh ridho mihana itu sia teh bilih kitu nyerahkeun aing sia teh duh cing panjang yuswa we agong barokahna kulan amin selamat nu ngantun selamat di kantun nya permios kulan mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampun rampes beres kan 100.000 beres 100.000 rupiah tong sirik aidul boga milik dicoel mas kampiling sia mah panas kaing deh aya anak mending ngisinkeun pun anak keun bae da aya jeung temen kada si dikaula mah hayang mere isin we kula lampahna keun bae da aya cing salamet we lan cing salamet isae mangga salira oge cing salamet cing sararehat amin mudah-mudahan cing teh tepangkeun deui ka payuna mudah-mudahan mangga nun mangga assalamualaikum waalaikumsalam mudah-mudahan we atunya permios teh sana pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa kepangna izin abdi nya mangga nun mangga assalamualaikum waalaikumsalam hayu jang saya pak hati-hati we semar kulan nun hati-hati saya hari gua naon atuh sugan terek mere ka uacu hunus geuning cu lapur butuh marunapi jelema butuh mah butuh we dah nya cik ieu kumaha ieu
mudah-mudahan we tuang kudu sadayana dina kesehatan keselamatan jeung kaunggulan da geuning ieu teh perang adil kula nangtukeun anu adil jeung bener nya perang suci salira we jeung salamet jeung sehat nya resep keneh kena jengkol ai beuki mah beuki ngan nya kitu teh kaula teh rada saeutik ngajengak beureunnya sae atuh kitu si abdi bade miyos teh cing salamet nyepotnya ingin kula mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes ari kana kado resep teu kado muhun beuki meuli atuh abi minta rais juga teh nawaran kai nya upami bade murah kado abi ngiringan kitu teh terus lami abdi teh teu ngedak kado teh urang nyan ngebantun beas di mana teh di dieu sareng kiripik cau Kang Iki Banjar gula burum di Pak Haji Medmek aya salak ongko di Payoyon cantik Bapak Dalang Deden Tirayana nya kasepuhan urang bantun ka di kangge salira resep keneh kana salak beuki aya ka dieu aya di rorompok ka di ngabantun nya mangga tuh mangga assalamualaikum waalaikumsalam aya kana rambutan resep teu ari si muni engkewe di mana aya cokot ka di mah burung dihakan wae masa teh ame katuang raras bisi-bisi ya ayo ya beteng nyana kacang panjang efek di pantrang jadi mubah beli asam urat janten mubadir we nya itu cah itu dah mangga tuh mangga assalamualaikum henteu waalaikumsalam syah ye nah kitu sia teh assalamualaikum tadi tapi ini hanteu sing sireun abdina mohon itu jeung meledok nya eta mati kaingnya euy tara mandi subuh teh kitu tara salat subuh teh kieu ye kadohong ka masjid teh ukur ngaliwat we jeung lu ngecas kieu we naon bade namun artos we abdi mah kitu we atuh Munta tadi atuh sia teh. Ora dengar-dengar wae tidak. Sabaraha nginjem. Samikeun we jeung sidawala kula. Mun teu salah sidawala teh 20.000. 100 ana meuni. Kawas lain kolot teh meuni. Oh ya ka aing si kurang aja. 100 we kula samikeun jeung sidawala. Kata gitu mas. Nah, kelas soek. Lain soek, naon? Ayana ge 50 gitu. 50 nya. Asal naon beureun meuli abdi we sakitu panginten. Keun bae. Sawios ulah ditampi ka abdi. Ieu awaya. Jazakallahu khairan nuhun cing panjang yuswa agung milikna. Amin. Kinten-kintena iraha abdi kedah ka dieu deui. Mun bisa mah ulah lah. Ulah anting lieu. Ulah kitu menokeun silaturahmi. Nah, sia teh make jeung nanya di iraha ka dieu empek we mun aya waktu luang kalayan aya dina kasalametan pek we da moal di padepokan teh. Moal disaha-saha. Sanes maksud teh ame teu aya lengkah kapicieun abdina. Waktu lengkah kapicieun muhun bade ngabantun sesa naon sia apan salira teh kagungan sametan ka abdi kula boga sametan ka maneh muhun kelanan ari anu nginjem saha muhun abdi tah biasana mah nu boga hutang mah nu nginjem eta ge diangkeun ku abdi mung pan kronologisna kitu naon abdi teh namun baraha 100 saur salira aya 50
tina 50 karena 100 berarti kirangna 50 tak iraha nah jadi aing nu boga utang gitu pilih kacanak maut agung teu teh Entes kolot beuk bahaya ules nipu nepi ka kieu solihin kieu we tuh kieu ame gampang mah nu 50 bieu kadikeun heula nah siapa jeung mundur sawios cekap lain bisa panjangkeun aing boga hutang wios sana saking nampi abi ge lain aing teu ngeunah teu boga hutang pajar-pajarkeun teh sia. Da sia masuk kitu geuning atul biwir ngomongkeun ka batur pajarkeun aing boga hutang padahal sia nu nginjeum. beja-beja ka batur asa. Doa. Sok-sok pikeun. Kadieun heula 50 sawios cekap sagege sia teh. Ya tuh teri doma mangga tuh teri doma. Yo tuh teri doma lain teri do teu. Bukan jamret kitu leuh. Tah. Aya terus ieu. Tak geuning aya geuning ieu. Tadi Mun tadi kieu mah pan bebas. Abi dikudu sametan ka salira. Salira nyapol kitu deui nyiga goblok nyiga sia nyiga. Assalamualaikum.